Wah, aing geus geulis ya. Pasti Aujang makin bogoh ka aing. Kamari aing teu make up ge manehna bogoh ka aing, apalagi aing make up kalepekan ka aing. Aujang kasep sih aing ge bogoh, tapi aing kudu jual mahal supaya Aujang anu ngejar-ngejar aing. Ih, aing ngomongkeun Aujang teh nya rada-rada kangen. Samperan aku lah. Wah, good morning, Kangkung. Apakah siap-siap dipanen, Kangkung? Ih, pan ieu tengah jawab, Kangkung. Lah, kau yang sampuran bae lah, bari maculan jukut. Dira panen kangkung sia geura dijual ku aing menang duit aing kawin jeung Neng Indri Gulis. Wah, berarti aing kudu giat, kudu semangat di aing macul. Maculan naon bae lah anu dipacul. Idih, cara sapoe doang ge ditinggalkeun kebon sebalala bae, kudu dipaculan bae. Astagfirullah, jadi melen pacul. Nanti nganjul toge. Ai pacul aing kemana nya? Aing pohon nundun. Make leung ini mah terpaksa. Aduh. Isuk mah kudu nean karyawan ieu doang nya. Daekeun meureunna sebulan goceng ge. Wih, papelakan aing loba ieu. Rek ieu mah. Sawi beng skadeuleu ieu 5 juta ieu. Pupuk kadeuleu 5 juta pupuk ieu lah. Cabe meureun 6 juta 7 juta daekeun eta nu meuli. Ini tinggi mah hargana ya kangkung. 9 juta mah laku ya. Untung aing bulan ieu mah ya 100.000 mah. Lah sugan kakumpul jeung ngelamar Neng Indri. Terus disebor lah supaya seger ya. Aduh, aja beuteuy deui di hareup. Geus lah aing bade tinggal bae. Wih, aya Neng Gulis. Neng Gulis, ente kemana? Lumpang tunggul bae. Ente kambuk itu di dia ya kate. Atuh kambu aja ya bau koreng. Ih, mana jaing korengan? Bisa bae eta si Neng Gulis. Lop yuk lah, lop yuk. Apa sah kapanggih jelema kitu deui kitu deui. Ih, rajin amatnya calon salaki aing. Cobalah pakai kacamata supaya ulah serap neulina. Di heueuh kasep jasa. Kasepan teh kadilian jeung ku kacamata aing. Cobalah rada kahareup nuluna ampe jelas. Di heueuh rajinnya. Astagfirullah, pohon di warung mah. Usan di warung heula. Mau bagi gede ieu pupuk. Ih, saha eta make kacamata? Dong tening amat. Ih, si Neng Gulis eta mah. Neng Gulis. Neng Gulis. Ih, kunaon sih? Cicing bae, teu nyaut, teu nengok. Malah aus deh teu mau cai. Lah, ke warung heula lah. Belanja lah, bukan aya racun beurit jeung ngaracun kate. Lieur gen payahan dihirup aing bae.
Cek putih. Ih, Neng Gelis, ini kemana? Pan balik deui sih. Lah karunya lah. Mesin nikah dia doang yang balik. Kabur lah tadi tuh. Ngari di bumi doang dia gitu. Dan ayah racun berit tuh, aing salah nggak racun si kate. Jagan tayangan bae di mana-mana. Mana unggal aing keluar ayah betah jelema. Coba aing lamun ka mamana manggi Ujang bae, pasti aing seneng. Ih, ngomong-ngomong mana ya anu ngajaga anak? Meuli. Wih, saha Neng Gelis eta mah. Neng, nih beli naon? Kepo amat, balikin wajing. Ih, kamu lagi can panen, Neng. Geus make duit Neng deh heula. Lah siapa kitu bae. Neng nih beli naon ditanya cicing bae. Bayaran moal. Lamun dibayaran nih beli naon gitu. Beli racun berit. Ih, racun beurit. Lain, Racun saha? racun sia. Ih, Neng gitu amat. Wih, Neng Indri kunaon eta tega amat ngeracun aing. Salah naon gitu aing. Wah, apa? Jangan sepusi kate gitunya. Supaya hewa ka aing. Kurang hajar teh si kate dicicingkeun bae mah. Tapi aing teu berani ngelawana. Kumanya? Aduh, aing padahal mah yang ngobrol jeung Ujang, tapi aing gengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Silviarawati. Nama saya Nafis SNS. Jangan lupa like, comment, Dan share, share. and subscribe. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton tayangan kami.